Aya cerita, aya budak ngorang hirup sabatang karang. Cai curcor uncu incing kikik, tiis jeli herang panon eta kampung udik. Itu. Sapokim sapopoe pagawean nangan sarewae. Tapi kapeting natunggu kae ngadon napi. Nyari getian nih, sing bodoh. Orang nu ngacidean, orang kagean nu ngagawean. Si RW kernaun Di tempat hiji-hiji mah coba mun diantaran ku sing neng beungeut teh kacapek teh. Aduh, duh. Pak RW. Bener yang okim. Daekan. Ah, iya mah iya ya Pak RW. Mangga cari tuh Pak RW. Biar aku nangtung. Cari Pak RW ah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, Balik. Tahun kadek orang lain mana? Aduh, kelihatan tinggal awak Pak RW. Licin kieu itu tempat duduknya. Puyuhan mana? Poe di dieu. Tapi mah di itu mah pamajikan boga. Waduh, pagawean teu boga. Sangsara pisan asli. Ya apa? Kumaha kan euy tukang mencetan. Lain kim hujan, angin. Menikmat ka ngareunaheun ya ka tempona. Meni hegar kana mana? Ya nya tuh pero ada pan kudu perubahan ya dong dia tuh itu ge kebun di ante pan geus jadi pabrik mah. Lah kok ya anggar tunggul lah tuh.
Orang yang manusia karek dipuji gitu oke sok Bagi itu atuh rumah kudu aya perubahan apa nan atuh jika tempat diuk ya bisa aya korban deui ke ti jengkang ganti atuh engke mah nah aku sasaungan atau aku tempat diuk itu nu rada merenah di dieu ngeunaheun oke nya mun urang yang bangku di dia jauhan ai ka imam banggar yang bangku heula Ye, pugu abi teh tos gaduh rencana apa erot tiba heula teh pedeng ada banu kitu. ya mana mah ulah ngomong wae atuh rencana we itu rencana ngahayo mana buktina Ye, pugu mata rencana hungku ge da teu bisa nyeun apa erot. Aya barangna mah da aya ieu teh pada carana teu bisa nya eta. Atuh, ari ingat saukur ngajen saung-saung mah ka bapak ge bisa ngajin anu kitu mah babari sok atuh mana barangna ayeuna ku bapak urang panggambarkeun sketsana oke urang jieunkeun ayeuna keneh Yalah apa, Kang bekal nya. Tuan. Nah, iya bahan apa RW? Nah, sakit ngelawe. beneran aya Iya bahannya apa RW? wah sakieu mah atuh kurang kene jang oke euy Acan pak kalem dah. Can kabe ya gitu itu aya keneh kayak urang bekal deui. Sok. Nah, awina RW. sok naon di sok Ah, ada apa RW? wah agak manuk itu mah sering aja digugat tuh Henteu Pak RW. di belah mana itu ngajieuna Itu Pak RW tuh di tukang. besok atuh ya aku tanya ke dia tuh iya nak Udah, aku mah tapi teu bisa. Contohan heula ku Pak RW teh. timbang aku tanu kieu atuh padahal mah kieu ye kieu atuh kieu gimana kieu Pan perlahan tuh bisa meureun Jin kita kebelah di mata Jin sebelah mana Pak RW? Nah, dia tuh kita bisa contohnya lah. ya Baru kita bisa tuh kemana ada ini. Nah, tadi makin belah mana ya? Belah dia gitu. Nah, beladinya sekedar Pak RW ya. Ujung. Mak nyari ku jempol. Jangan panakol mana jangan panakol. Kelap RW. Kelom. Iya. Ya, Pak RW ayo. Iya atuh bener. Ya, Pak RW. Takol iya. Kumaha itu tak? Paur Pak RW gede mana kawan lagi paur. Itu udah. Satuan lagi tuh. Cukup.
Pak Kim, jadi Kim. Salah, jadi. Ya. Ya BRW. Nanti tadi tak lihat. Sip. Oh BRW. Besok si Kim ya kemana enak masuk Kim jadi cangkengnya bapak mah. Udah kumaha teu bisa panan. Sangkurak si Sokim, tulukin si Koing si. Bener cekol. Oh BRW. Babi diceklan. Ya Allah, orang bener. Ampun Kim, aja. Kita bapak tetek kesan ini kalau ke bapak mana mah, Aduh BRW tinggal getiannya. Sing bodoh. Kim, bang, kopiahnya. Udah BRW itu katakonya. Buat BRW ieu mah aslina. Jik atuh kena kaca heula gajik kaca heula cugan cager. Aduh BRW hampura ieu mah aduh. Sok. Kaina. Urang nu ngaidean, urang kabeh anu ngagawean. Asik. Si RW keur naon Bernaon Pak RW? Gerarusing kan Rek nguseup ka mana Pak RW? bengok teh. Banyak kan ngusep. Di rumah ulah serius teuing atuh Pak RW. Kali buka tuna. Ieu mah tuh meni Angguran mah tuh, pemesankan kopi itu kasih ijam. Tah, iya RW anu paling dipikar sepuh kita semua teh. Las atuh. Jika itu mah pesankan buru. Gampang Pak mesen mah. Iya, masalahna mana? Wah, tanyakan dulu kasih ijam. Cek ADN gitu. Waduh. Laksanakan AADN. Aduh iya mah. Kecapek kieu teh. Langsung diruput kopi susu hijau. Aduh, mantap penol. Sabar lah. Lumayan lah yuk. Sare aya kan usaha zaman mah. Sugan we. Datang-datangnya sudah beres ku Pak RW.
Ya, orangnya bener geus beres ieu mah. Pak, iya kopi teh, Pak. Wah, masuk. Simpan nanti, simpan. Di nyata, simpan. Bae, jika bangkung kieu ya mah teu sarua jenggama. Nah, mana masih jam? Itu bisa ngehargaan pisan. Capek, bapaknya nggak jadi teh capek. Si pangnyeunkeun, kopi teh nganguyup. Nikmat kieu hirup teh. Kopi orang nu meuli mah nu nguyup. Mana yang masuk Kim? Bangku mesti dipanggil ke bapak. Para Run. tanggurak sia. Udah, ampun, teka aja, dia teka aja. Ampun, Mang Ujang, ampun. Apa teka aja? Ampun, sia. Ampun. Ampun, Bara, ampun. Ampun.